Nah, nya aing masuk aneh kalau laki nah sok hayang boga pamajikan dua, naon alasanna si anjing? Justru orang gak aneh ke. Aneh kumaha goblok? Orang teh boga pamajikan gelis, tapi da tinggalin aing masih kebuntelan hitut. Tapi ningali pamajikan batur ke. Sakitu banget asa kebujur katel. Meni siga bidadari. Anjir. Pon, aya beja cenah maneh bogoh kahiji lalaki tapi boga pamajikan bener teh. Heeh, Mang, bener. Teu meunang pon dosa nu kitu teh. Emang kumaha gitu? Bobogohan jeung nu boga pamajikan mah pon ibarat minyu kopi ku cai tiis. Emang kumaha gitu? Ngararapung jadi tepat campur sia teh. Heuh, bener, Mang. Hayang nyari anak hukul tapi mau ngawin. Tah, ngarep jeung segoblok gitu. Mati atuh aing geus leutik mah Kang Haji. Urang mah tadi ke pasar aya nini sia dibegal anjir. Wah, karunya atuh le. Ku emasna beak, kongkorong emas, ali emas, kongkorong sakit emas. Nah, tuh nini teh cek aing mangagorowoknya. Lamun mangagorowok kan baki bahaya tuh ke. Nah, Aisyah make bahaya goblok. Pan hutuna gede emas kabeh. Anjing. Ke, nah si situ letik wae. Heuh atuh le kumaha nya le susurang teh leutik teuing, daek teh maneh panggacelkeun. Sakalian le ieu teh bibir urang teh garing, pangkokopkeun atuh saeutik. Hiji deui we le. Naon? Pangletakeun momot. Le, kunaon maneh? Heeh Kak, hirup aing kota bingung kieu Kak euy. Terus kumaha tuh, Le? Heeh bakat kula baka bingung aing teh euy, rek nyoba anu mana heula nya Kak. Cobaan hawe lain urang. Tika euy. Le, sia mah hudang teh beurang wae goblok ah. Emang kunaon gitu? Rezekina ke dipatok hayam emang. Moal atuh maneh teh. Nah, habet moal. Hayam mah sejual ku aing. Cenah ngonten asa ngoblek we, maneh teh beakeun carita cenah ke. Dari sia ade, pan kita cerita goblok, lamun we carita aing balem tak kieu anjing tah. Moal kumat kemot goblok. Jadi carita naon ieu? Carita permomokan. Anjing, gaulon. Ke, Kak, bejana maneh buluan cenah? Heeh, Le, emang urang mah jabrik. Salah mah. Bener. Buluan. Jabrig bisa. Siap. Pulanglah. Sayang. Budakna eta teh. Ke, anjing bawa weh, Tika Kak, ayeuna maneh buluan teu? Heeh, Le, emang bener urang mah jabrik pisan. Wah, edan ayeuna maneh ke? Nu aing mah le eueuh buluan, nu aing mah lenang sia-sia. Anjing, goblok ngeledek ka aing bagong. Ayeuna komen cenah lamun ngalamot hungkul cenah tarifna sabaraha cenah. Ah, anjing geus nanyakeun tarif. Pios ngalamot hungkul mah 125.000, tah ngalamot hungkul. Anjing murah. Bade nyolok. Amun nyolok cepet gocap sareng rokok ese. Anjing. Goblok anjing. Ke anjing bener nih indah kieu. Kan indah teh ting naon agak asa ngarana bala gitu naonnya. Intan teh ping-ping aing ge momok aing teh anjing. Nah, nya aing masuk aneh kalau laki nah sok hayang boga pamajikan dua, naon alasanna si anjing? Justru orang gak aneh ke. Aneh kumaha goblok? Urang teh boga pamajikan gelis, tapi da tinggalin aing masih kebuntelan hitut. Tapi ningali pamajikan batur ke. Sakitu banget asa kebujur katel. Meni siga bidadari. Anjir. Cik ningali. Alus ke euy, kulit mana-mana bodas kieu ke euy. Nya heueuh atuh le, da urang mah turunan. Tah ke lamun kulit nu hideung geus urang naon ke tuh? Tah, lamun kulit hideung kos maneh mah eta mah tanjakan le. Geus tanjakan teh pudunan. Geus pudunan mah urang goblok. Pon, aya beja cenah maneh bogoh kahiji lalaki tapi boga pamajikan bener teh. Heeh, Mang, bener. Teu meunang pon dosa nu kitu teh. Emang kumaha gitu? Bobogohan jeung nu boga pamajikan mah pon ibarat minyu kopi ku cai tiis. Emang kumaha gitu? Ngararapung jadi tepat campur sia teh. Heuh, bener, Mang. Hayang nyari anak hukul
tapi mau ngawin. Ngerti gini segoblok gitu. Mati atuh aing geus leutik mah Kang Haji. Urang mah tadi ke pasar aya nini sia dibegal anjir. Wah, karunya atuh le. Ku emasna beak, kongkorong emas, ali emas, kongkorong sakit emas. Nah, tuh nini teh cek aing mangga gorowoknya. Lamun mah garau kan baki bahaya tuh ke. Nah, Aisyah make bahaya goblok. Pan hutuna gede emas kabeh. Anjing. Ke. Nah, si situ leutik wae. Heuh atuh le kumaha nya le susurang teh leutik teuing daek teu maneh panggacelkeun. Sakalian le ieu teh bibir urang teh garing pangkokopkeun atuh saeutik. Hiji deui we le. Naon? Pangletakeun momong. Le, kunaon maneh? Heeh Kak, hirup aing kata bingung kieu Kak euy. Terus kumaha tuh le? Heeh bakat kula baka bingung aing teh euy, rek nyoba anu mana heula nya Kak. Cobaan hawe lain urang. Anjing.